almarhum Abu Yasanja Pandeglang Kadukawang Riyadul Alfiyah. Wangsul ngaos wada ka bumi naros. Kamana tacan dia can bulangna ka Cianjur bulangna gitu. Ade dia nya geus balik ka imah bisi mah aya budak anu hayang di pagahan bae ku dia. Tong sieun teu dahar, tong sieun teu make, santri datang nu deukeut anu jauh nu gede nu leutik pagahan ku dia. Kajenting hiji sok sing husu. Lamun dia magahan santri turut karena parentah Allah. Ternyata teu ka sorang imah, teu ka sorang kanaraan, teu ka sorang dahar. Lain dia nu era Allah nu isin mah tanggung jawab cenah eta bahasa jero. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Nah, dina Idul Fitri teh identik dengan salam-salaman saling memaafkan. Padahal makan salasna tiasa bade maaf-maafan ge bade iraha-iraha oge tah gitu. Alangkah baiknya memaafkan itu adalah setiap waktu. Rasul pun juga memberikan contoh di dalam istighfarnya, astagfirullahaladzim li wali walidaya wali ashabil hukukil wajibati alaya, dan seterusnya. Nah, itu berarti setiap hari ya, Rasul minta dihampura ke diri, ke ibu rama, ke guru, ke orang yang punya masalah jeung dita gitu. Tapi dina identikna urang mah di tatar Sunda pada khususnya minta hapunten abi dina bulan eta boh bilih kieu rupiahna nama bisi aya sangkut paut keneh dosa dikarenakan itu hari kemenangan, itu dosa diampuni satahun antos kalangkung. Boh bilih mah aya dosa anu can dihampura ku Gusti Allah, dosa hakul adam gitu. Jadi hari kemenangan itu adalah hari kemenangan besar-besar bagi umat Muhammad. Kan orang mah bunga bejeng langit ceurik, langit jeung bunga musibah eta teh. Musibah muanya. Musibah. Jantan kontradiksi aja. Kontradiksi. Langit mah bumi malaikat mah nangis. Naon sababan musibah ke umat Muhammad. Aduh, sok sinyeun dosa deui. Numatakan geuningan ari bangsa urang deui. Lebaran teu liburan teh. Asa kumaha? Teu kalaut teh. Kalau teman teh asa teu indah jiganana teh. Gitu. Lebaran teh tapi liburan tidak dilarang. Nu dilarang mah ada maksiat. Pek tadabur, urang tafakur, teu nanaon eta mah. Nah, jadi saling memaafkan itu bisi mah aya unek-unek dina hate masih kene encan bebas, saling memaafkan. Lebaran hari kemenangan kok kenapa? Dosa masih kena anyangkan kepada bangsa gitu. Ngan anu kealaman mah nget keneh ya keur bujangan. Ngaheureun budak istri tapi kan mau dikawin kan batur da bogoh teh, tapi dikawin henteu. Eta teh dosa. Dosa lah sebenarnya. Hese minta dihampura nu kitu mah bingung nu ka ieu. Pas ngaganjel eta. Ke zaman masanten, godoh ka bogoh. Dek ditarosan teh anu dek dihiet mah eta mun ka teh alim. Dipaksa ku ibuna ku bean dia tatamalkeun didukunkeun hayang dae. Alim nah gaduh janji sangkut paut. Ternyata bukan janji mah eta PHP mah upami Jawa Timur. Zaman ayeuna PHP. Pada eta ge jadi dosa eta ge. Eta sebenarnya mah kudu minta dihampura eta ka kolotna teh. Enggak bobodoh. Enggak bobodoh lah. Bari teu aya ustad pribadi ustadna gitu pernah dihampura. Daerah Batak nuju paribasanya nuju masa cinta gini. Tunggu aku 5 tahun lagi teh eta teh jantan janji eta teh. Matak anu masih kena jomblo atau jajangjian. Iya tah. Yang opik. Udah janjianan lah. Bisa ya takdir ti Allah. Jadi dosa eta teh. Numulkeun kana takdir. Numulkeun kana teh padahal mah gitu. Nah, biasa orang teh bahwa aya kontradiksi teh di satu sisi bahwa orang teh hari kemenangan lebaran di sisi lain teh meninggalkan abi pribadi hanya ada mau ninggalkan kan minimal di bulan Ramadan mah aya taraweh namihan di pahala naon baca Quran ai da biasana atau Syawal mah geuning borobo kabulukan Quran nya ajantan aya kontradiksina teh di sisi lain orang bahagia di sisi lain orang meninggalkan
padahal nu sae nya anya. Da dina sasi sauma pek maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh. Di DG asrama berjamaah teh santri guna saprak Ramadan mah alhamdulillah. Dugi ka 4 jajar. Tapi di sasi biasa oke melohor asal alhamdulillah di mah berjamaah dugi ka lawang panto. Berjamaah teh mitin dapat imaran. Imas bok dia tuh dugi ka lawang panto. Tapi saya jajanan Mas Bok kan aduh kalau pantau aduh saya alhamdulillah hanya dina bulan puasa mah upami ninggal secara syariat mah da biaya pengeluaran ge langkung ageng ayeuna meser gorengan sareng sajabina nya buaktos buka we eta moal kirang ti 20.000 anya da mun da bojo asli saat di hari-hari biasa mun kopi misalkan langkung titilu terhadap nyereng. Ari ayeuna diamprah. Oh. Dek taraweh kopi, dek ngaos kopi deui eta teh. Ngan teu teh siang unggul. Tapi eta teh subhanallah ieu bulan berkah teh. Bulan berkah. Si bungsu mesen gelasan sagolong teh 10.000 kili-kili teh sadina saep 3 atuh gas terang hideung ngapregena teh sadina teh dugi ka mencapai 50.000 jajan teh dugi ka unge taraweh teh teh enjing jajan kieu nyalang layangan kitu kenutug kana balong hancur atana nyangsang kana kae meser deui tuluy candi olowan ku seniorna di olowan tapi eta subhanallah rabbi katutupan. Padahal hanya pengasaban teh abi pribadi ada mau nyariosin wat dan nuju puasa mah paling alim dah hoyongna teh bulan penuh keboboan terus asli nanyang bulu soca we kantan abdi dieu upami enjing tas netepan subuh ngaos Quran paling kenging selemar rep pulang geueuh jam 7 ngaos ti jam 7 ngaos dugi jam 11 siang tah jam 11 teh bobok deui adzan dua gugah netepan dua berjamaah ngaos Quran dugi tabus 1 ngaos deui dugi ka setengah 4 jam 3.30 tah tidinya teh liren we samungku ngaos deui dugi tabuh 5 ku murang kali marasak lah 5 nya teh ngaos deui teh ibadah tarawih dugi jam 11 sungi ti jam 8 uji jam 11 sungi eta teh cara usaha dugi tanggal 20 ayo di bumi mah keke resiko pada kena ngalir ku qadarullah ku iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah eta anu secara teu diduga teh eta artos berarti mah dengan arisan kenging eta macam arisan alhamdulillah kenging ci ieu saum eta teh kumaha carana mah tiba-tiba eta teh kadang-kadang anu teu diduga anu lucu aya jami urang kadung ngora nataroskeun tos 3 dinten di mana Ceng Hasan itu tanya kun akhirnya kependak bapak di mana jadi itu ti kadungora paling mana ti leles di mana ti cangkuang aya naon Allah ieu teh geus 3 dinten milarian aya naon ieu bapak teh gaduh mobil jurusan leles ka dieu na teh terminal Guntur bangkrut itu cenah gaduh mobil teh 15 anu beroperasi kedua deui cenah kumaha mobilna cerita tarajong nya istihoro tepungan cenah ieu Ceng Hasan di Pasir Wangi cenah oh kitu nya atuh kitu mah angkat ka ditu nya mobil di garasi janten ieu na teh ngalungkuruk hanya sekedar salat hajat munajat ka Allah taala nah ari geus kitu marojol teh masian artos 5 juta rezeki teh nah itu ispat kengeng bertahun eta teh kitu anta diduga teh ya kadang-kadang kitu yang seueur pisannya baik dari segi keagamaanna dina sosialna dina keuanganna ge aya we matak tong mang tong hariwang tong was-was hate ku datang bulan Ramadan matak pantes lah mencek Kangjeng Nabi man faroha bidukhuli Ramadana harama jasadahu ala niron. Barang siapa yang merasa girang, merasa bangga, bunga masukna bulan Ramadan maka jasadnya diharamkan masuk neraka.
tong hariwang. Tung. Kira contohna nama. Mun urang miwarang ka jalma bakal dibayar. Bakal. Jangan dia. Karena pamicilkeun sampah. Geus yang sabatan merokok. Bakal gitu. Bakal. Hantanana Allah. Allah miwarang puasa. Piraku teu di balamun teh mah Allah teu tanggung jawab. Piraku. Ya Tanggung jawab. abi teh kaemot ka dinya. Sok ieu gaduh guru almarhum Abu Yasanja Pandeglang Kadukawang Riyadul Alfiyah. Wangsul ngaos wada ka bumi naros. Kamana tacan dia cenah bulanna ka Cianjur bulanna gitu. Kade dia nya geus balik ka imah bisi mah aya budak anu hayang dipagahan. Pagahan bae ku dia. Tong sieun teu dahar, tong sieun teu make, santri datang nu deukeut anu jauh nu gede nu leutik pagahan ku dia. Kajenting hiji sok sing husu. Lamun dia magahan santri turut karena parentah Allah. Ternyata teu ka sorang imah, teu ka sorang kanaraan, teu ka sorang dahar, lain dia nu era Allah nu isin mah teu tanggung jawab Oh, eta bahasa jero. Iya ge Allah nu orang saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum tung la'alakum tattaqun. Maknya teh tanggung jawab keur bakal nasi yakin harus jawab. Ditanggung jawab. Upami AA biasa saur pun guru abi ge saur AA emot keneh. Aya filosofina. Matak jadi santri teh kudu beunghar. Lamun salira teu beunghar engke bisi mung anu jadi santri nya bisa anak hanya kan jadi santri. Tapi abi ge alhamdulillah ku kabarokahnana sepuh AA di dieu sareng guru-guru nu sanes. Ai masantren mah da teu lamingan abi mangaraos seueur kabarokahan ti pun guru dugi ka ayeuna abi masok nyarios ka rerencangan. Asa teu acan kantos milarian padamelan. Padahal mah otak mah biasa-biasa wae sok. Ngamut ti mana? Oh iya barokahna ti guru. Dalares. Mohon kita cari dia kebon teu gaduh, sawah teu gaduh, icalantara, buburuh teu payu, hanya sekedar honorer di swasta. Ante sabaraha nilaina tapi eta teh dibanggakeun kasih sayang Allah eta teh. Sok emote kitu deonang kapacet. Ku Ustad Hamdan almarhum. Uih ti pacet di pasien hayam pelung sajodo. Canang ka dieu dikukut rekah eta hayam kalakuan teh rupa-rupa hayam geus tadi kuru-kuru teh anu pangheulana nyampurkeun aya anu teh dikuru-kuru ge cicing hareupeun golodog aya dikuru-kuru teh lingas wah tonggoi kajarian ka ditu di Bandungan kalakuan hayam ari anu lideuk mah jeung dundungan ngeukepan anak nyaliksik moyang najan teu ngoreh da lihat teh pangnyenolna da cakep jeung dundungan budak teh seep mamana pasiekeun kana hayam can remeh can ngisikan biasana tamplok hayamkeun aya hayam di anu jauh jeung dulungan dikurkur nyampurkeun awuran parab nyenol kalihna teh aya di hayam dikuruk-kuruk ku dulungan teh hare-hare teh ngaret-ngaret acan kajarian ka itu neangan rinyuh jeung cacing ngoreh dak talihna teh keleng anakna seep kulasun eta teh pakuran urang urang dikuruk-kuruk ku Gusti Allah sadinten sawengi teh 5 kali dengan ungkapan kata muadzin hayya 'alas shalah hayya 'alal falah hayu urang salat hayu urang muru kabagjaan hayang muru kabagjaan teh lain kudu aduh belajar ngalamar gawe tek-tek pengik teh kudu teu nyaran padamelan teh kudu deuketan anda boga rezeki sampeurkeun ketika hayya 'alas shalah buru-buru abdas ka masjid salat Padahal Robbi firli warhamni wajburni warfani warzukni wahdini waafini wa'fani komplit kata dina salat. Subhanallah jika hayam najan pagan ngawruk santri aya kajajan gehu moal gitu tapi anu lingas jeung nu duh rezeki aduh belajar capeknya geus eta kitu. Mantap naon sabar bos tong memberi kalangkang kumacarana mah kalangkang biasa kumacarana orang nempatkeun supados urang langsung nepi kalangkang nah gitu da tos ieu teh tos aing ngobrol teh sok enakeun abi teh upami kamari waktu alumnian tos pemuda tersat teh dongkap di ka dieu janten
mualaf deui saudara gitu. Nah, bade naroskeun teh bagaimana orang memaknai Idul Fitri gitu. Idul Fitri itu bahasa Arab, ngantos membudaya jadi bahasa Indonesia. Harta idul teh kembali, ari fitri suci kembali kan kesucian. Jadi urang teh kembali kana kesucian, dosa dihampura tosep. Da sayeuna mah santosna Idul Fitri lamun maut hayang menang ridho Allah langsung kana surga kudu langsung maut geuna teh Idul Fitri. Abi teh acan. Nah ulah Idul Fitri ayeuna kewe 50 tahun ka ayeuna. Ulah ayeuna kali 50 tahun deui takir. Jadi memaknai Idul Fitri itu adalah kandungan makna dari kembali kepada kesucian. Jadi ucap tekad paripola lah radi jagi we misalkan orang teh soal kita berbuat dosa itu manusiawi dengan catatan tidak disengaja. Jadi dosa besar itu dosa yang disengaja. Kalau dosa yang tidak disengaja termasuk dosa kecil, jangankan kita cuma melihat aurat atau mana meskipun ngabunuh oge tidak disengaja mah dosa leutik hukumna gitu. Jadi dosa leutik mah nanti di tengah haja we tapi ulah siga kieu dina dongeng aya aki-aki yuswana parantos 88 tahun naik angkot pedesaan ke Samarang ulun padudan na angkot pal pasimbangan ke Ciwedang Tigadog aya anak gadis naik angkot ngacuk seksi acuk lekmong kadina dakmong jeung sukmong jalmong androk arok mekmong papayun jeung aki-aki cek aki-aki senajan aing geus aki-aki kieu samat beuheung kaluhur aing teh geus remaki aing teh lempang dengdek sirah rodek cepil torek soca belek wawas merek plek nu handap ngaplek mak geus tara kakocek ada semat beuheung kana tu urang asa remaja we cenah ngalin kieu teh cenah sajan sematur kana permati kitu permati kana si Anggi bari kalau udun padudan poek atuh dina angkot teh kumaha cek si Neng aki ulah aya Neng aya dina angkutan umum teh aki atuh ulah udun padudan nakon Neng teh kuat aki bau katrukeun kesak ku sampean dipikir-pikir si aki ningali ngajak ka saeutik katingali ngomong si aki Neng kah ari dina angkutan umum teh atuh kedah nganggo acuk anu tertutup aurat nah kunaon aki teu kuat do kata kuat naon si aki teh walau alam eta mah teu kuat nah jadi dosa yang tidak disengaja itu dosa kecil. Ari kitu juga si aki teu kuat mah dikieu hayo-hayoan. Atuh jadi agung eta mah kitu. Terakhirna dina Idul Fitri sok aya ucapan minal aidin wal faidin. Nah. Seueur anu atos uningan ngan ieu mah kangge ilmu anu teu acan uningan naon eta teh artina teh. Minal aidin teh min eta min ibtida. Mun bahasa kita mah mulai min aidin mulainya dari awal. Oh, dari ya, aidin itu mulai dari pengembalian ke asal semula, asal suci, kita suci tidak berdosa wal faizin ke depannya. Jadi jeung kabagjaan karepna. Jadi seolah-olah doa mudah-mudahan kita mulai dari bersih dosa kita setahun yang sudah lewat, ke depannya kita mendapat bahagia. Amin, gitu. Ya, artinya mina aidin wal faizin gitu.